jelema anu geus wukuf wakif disebut wakif teh cicing babarengan jeung Allah selalu kamana bae kudu aya instruksi ti Gusti Allah geus puguh Kangjeng Rasul aya hamba-hambana umatna anu diberes seperti eta wukuf teh bareng jeung Kangjeng Nabi wakif yan nah tidinya teh madahanana bisa teu mempertahankeun aya jelema diangkat jadi kutub dengan sakadar sajam turun deui jadi kutub teh berat aya nu sajam aya nu 2 jam teu kuat turun deui turun tina kakutubanan aya nu sapoe turun dina kakutubanan kutub teh aya anu mastur aya anu jahar majur aya anu mastur mayoritas aya anu menang bebeja Tuan Syekh menang bebeja Syekh Ibnu Athaillah menang bebeja itu naon ngaranna Imam Bahauddin Andak Syabandi pencetus-pencetuzna nyana menang bebeja kuari mah lamun urang bebeja anak udah diangkat jadi kutub nih sekarang alhamdulillahirabbil alamin hati-hati dengan anak seluruh wali ada di bawah anak kutub kapan ente ke negara kutub ya kapan ya lupa saya orang yang nama kutub kan itu ya iya kutub nah lamun jelema geus datang ka pangkat kutub emang kumaha gitu nyingkab ya kabeh alam nu kadeule sinar-sinar ilahi kuari bisa nyaho ieu ka wali-wali wali di Banten saha nu jadi wali di Serang saha nu jadi wali di Tangerang saha nu jadi wali di Bogor di Sukabumi kanyahoan kok bisa kanyahoan gitu kuari bayangkeun ngabayangkeun kieu cek Tuan Syekh Abdul Qadir kuari kitu peuting kan poek aya lampu tek patromak caah aya deui lampu patromak nu rada handap nu tadi makan pinguin anu kadua mah Shanghai emang aya gitu nah terus lampu tempel terus lampu naon ngaranna lampu tempel di handap lampu tempel cedok dan lampu lain nah kuari geus sinar lampu-lampu tersebut nu aya di dinya ti bibiti patromak kahiji patromak kedua gembreng lampu tempel cedok sinarna kan ngahiji kajahoan teu sinar nu ieu mah sinar lampu tempel sinar nu ieu sinar lampu cedok sinar nu ieu lampu gembreng kajahoan moal kajahoan sageus ngahiji berarti kan ngahiji tah sinar tina berbagai lampu sinarna mah teu kanyahoan lampuna mah kan kanyahoan sinarna mah teu kanyahoan ieu di ruangan poek aya lampu sababaraha rupa sinarna ngahiji waliullah ruhna ngahiji jasadna beda-beda tapi sinar ilahina ngahiji si ieu wali si ieu wali si ieu wali tah di alam kawalian sinar ilahi ngahiji kajahoan kunyana kajahoan ngan teu kajahoan naon karena caang kurang caang nu rada handap caangna nu handap biasa henteu kanyahoanana di nu mawana nah si lampu patromak ibarat wali nyahoeun cacaang sia mah handapeun aing cak nu ieu sia mah gembreng handapeun aing kanyahoan handapeun anak kumaha bawa ku sia sinar sia jeung sia-siana aing tetep caang bawa ku sia sinar sia jeung sia-siana hai lampu tempel tuh sia aing masih kene caang tapi lamun anu cacaangna gede mun cacaangna gede haju nyana indit karasa caang nu ieu eueuh weuy urang eueuh nyana haju poeknya poek eueuh nyana hiji teh poek tak eta sidarna mah ngahiji teu kanyahoan sinar ieu lampu ti mana sinar ieu sinar lampu nu mana teu kanyahoan tapi kanyahoanana lamun eueuh bae kanyahoan sinar eueuh tah eta sinar teh ngaranna makrifat
ahli marifat jeung ahli marifat deui nyahoan sebab tina sinarna ngahiji roh jeung roh teh ya sinar ilahi ngahiji kajen teuing aya nu di Bogor kanyahoan kajen teuing nu di Pandeglang kanyahoan kuali teh kanyahoan nyana di imah bae ge oh di Bogor aya sinarna masalahna ngahiji sakumaha lampu tadi mandak ngalengi suali teh beuh si eta lamun eueuh masyaallah sinarna bakal pareum nagara eta eueuh si eta pareum nagara eta kajen kumaha sinarna luar biasa sinar nu sejen mah laleutik tapi sinar nu eta mah gede aya anu haju sinar katiup angin pareum sia masuk ka usaha pugu sia pareum katiup angin kan itu kuari kieu sinar lampu cedok mah teu meunang aya angin aya nama sinarna ngan atuh asal angin rada gede bae di pareum bae teu meunang aya lurah asal aya lurah bae datang ka dinya aju bae nya ngaroko segala naon ieu mah teu rabi mah lain rokok ti dinya teh mah ti bupati teh mah leuwih gede teh mah aduh masyaallah nah sinar lampu tempel sarua si bang rada gede nama ngan angin rada leutik mah dihandap jangan umpan aya ieu enonan palit blondak itu nyaho cicing tulanan semprong kataan main omong-omong bae heran latah jasa teh budak tapi angin rada gede tinu tadi cempor makan angin leutik ge pareum tapi ari ieu mah ieu lampu tempel kudu rada gede lewat luhur karak dudut pes gembreng nyana mah rada kuat sebab luhurna make tutup nyana mah luhurna nyaon teu mah pendek lampu gembreng atuh urang lembur mah teu nyaho nyaho lah nanti baheula lagi atuh lampu gembreng nyana mah anu hudang es irungna haju bobolokot ya mehogan irung urang zaman eta tah urang hirup zaman isuk-isuk belok urang mohong ya Allah ya Rabb nah rada kuat mah terus makin kaditu aya anu angin kumaha bae ge kuat ya Allah ya Rabb ielah kawalian teh seperti kitu datang sinar ti mana bae teu kanyahoan geus hiji sinar mana kos kitulah arwah para aulia Allah ngan kanyahoanana ku dirina masing-masing lantaran ieu jati diri patromak mah gede eueuh nyana pareum kabeh maksudna caangna leutik tapi eueuh lampu cempor geus akan-akan eueuh nanaon aya lampu tapi teu caang didatangkeun dihijikeun ka dinya lampunya lampu cedok nya teu dihurungkeun caang nu mantak teu dihurungkeun mantak teu dihurungkeun lain teu dihurungkeun ngan teu daek hurung-hurung horenganan lain make minyak cai nah ieu mah potongan Haji Pendi ibarat jelema mah ieu teu hurung-hurung lantaran minyakna teh cai kan eta cai mah lain jati diri lampu sebenarnya mah nah ieu ge jelema lamun diminyakan ku duit pemerintah seakan-akan eta teh diminyakanana ku cai. Jadi berarti kan palitna teh ieu tiis. Geus di mana-mana palitna tiis teu daek ngagenyai. Di lamun ngadengekeun pangajian teh mata teh rap. Ya sia. Latara cai. Iya. Cai teu nyantok. Nah, seperti kos gitulah Tuan Syekh Abdul Qadir dina Syarah Sirul Asrar ieu nu kurang diaji ngajelaskeun bahwa sinar ngahiji kewalian rohna makrifat bakal ngahiji. Aya di mana bae kanyahoan huhurung teh kan kanyahoan di nu caa nu poek. Nu mantak di nu poek teh caa. Ulah nyaritakeun di nu caa, di nu poek caa. Nu mantak kudu ta'arud. Lamun henteu ta'arud moal kanyahoan walina
ketika peting batur hees nyana hudang wali kudu bertojaiyah bae ketika saat-saat baheula manusia saat boga HP nyana bate daekeun boga HP naarudan kuatnya dibere kuat ku Gusti Allah batur boga TV nyana jualan TV tuh siapa ai urusan siapa kaharti bae kan Gusti ya eta kos kitu tah selalu nyana mah tuh tarud beda sebab lawan boga cacaan anu hese dicaritakeunana nah ieu lamun urang nyaritakeun kunaon sih duit pamarentah ulah didahar emang haram balik deui ka syariat ulah teu meunang ngadalil dina ilmu thariqah mah ngadalil pecat mantap kudu asak dina syariatna urang deuk asup thariqah aju mawa dalil ka guru thariqah datang ka dinya bae balik tangan guru nu sejen sadunya pasti kitu bae lain urusan hukum ieu urusan ruh urusan ruh mah ukhruj anil ilmi ukhruj an wasfiyati basyariatika ukhruj an nafsika lain urusan ngadalil mah mondok deui atuh ka ditu mawa bekal beas mawa beas deui mawa naon deui mawa naon kastrol deui mawa naon deui anggal mawa naon atuh nunduk mondok masa kumaha mondok nah eta bawa ai urusan ruh mah lain nu bantak aya jelema asup tarekat aju geus kudu mencit embe kae lawan hubunganna tarekat jeung embe ieu cenah asup tarekat engkena kudu make emas mahar masa hubunganna jeung mahar hubunganna jeung ditampiling kuduna murid tarekat bae ditampiling dijejak kakarak sia kunaon di urusan roh sia masih kene urusan anak kakarimun bae goblok sia kadieun karimun ajak emak ajak mama tolol tah mamanya hese ge caritaanana ketika praktekna geus bagian ti Allah babari caritaanana spesifik bener tapi aya geus boga bagian mah atuh babari bae batur huda batur sare ti pentingnya geus hudang bae sebab nonton bola emang bagian anak batur teh lo kredit nya nama atuh biang kredit atuh geus bagian ka dinya atuh hese bae masyaallah ari geus dipraktekeun mah masing-masing kumaha dirina Allah nu merekna ngan carita metodena sangat spesifik ulah mawa dalil sebab lain usim ruh ieu mah neuk dicaritakeun terus. Nah, teu meunang mawa dalil teu meunang. Mentak briefing heula endeknya sia norekat. Bener. Sanggup sia ninggalkeun warung. Ji atuh kan kumaha dahar balik. Geus balik sia masih kene sang caya mau urusan dahar. Henteu cenah kula neuk siap-siap ngeureun warung. Kunaon masian mantak siap eureun warung. Emang geus bangkrut teh cenah. Lain deui urusan roh jeung urusan awak syariat mah jeung urusan awak kumaha besi teu dahar kumaha ieu haram jeung halalna kumaha eta mah urusan syariat bahsul masail ka ditu sia urusanna lain menyerahkeun diri sadaya-daya nyangakeun ti luhur sausap rambut ti handap sahemas dampak nyangakeun abdi mah ti luhur jeung totombena ti handap jeung rorombeheunana sia mah aya nyerahkeun panganten kos kitu sakumaha ka guru mursyid nah ieu bacarakeun jangakeun deuk di kumaha-kumaha lamun kos kitu atuh macul sawah mama pacul pelakat pacul gojana teh pacul terus pelakat boga pikiran atuh ieu mengeunah mama bae jagana teh urang asana beuh pan hayang jadi wali si urang kita macul panggil bakal aku mama. Sia kunaon boga pikiran kos kitu. Sia boga pikiran kos kitu ieu teh keur naklukkeun nafsu sia. Nafsu sia teh asa jadi kiai, babari jadi kiai mah diondang. Aju gelas dagu gula teh apaan? Aya 3 gelas da. Men tadi hiji deui du gede. Aya jadi kiai mah babari sebab dihormat sia bangga ku dihormat piceun kakiaian sia. Tah hese miceun kakiaian.
micin kakiaian teh hese jasa, micin asa aing na hese jasa, diolahlah ku ahli toriko supaya rasa kakiaianana eueuh. Nu mantak wani nyana masang bendera teh, kurang dia wati masang bendera. Ieu pan aing mah kiai loba pengikut eta termasuk murag jadi wali. Teu beunang boga rasa-rasa, diolahlah ku ahli toriko. Nah, ieu nur ilahi ngahiji teu kanyahoan ti lampu nu mana kecuali lampuna nu dicabut. Maka makrifat ahli makrifat nyahoeun 4 romak teh seakan-akan wali. Bakal nyahoeun nyana sinarna gede nu ieu rada leutik geus atuh hiji sinar ku para aulia Allah nyahoeun. Kanyahoan di Bogor aya si eta. Di Pandeglang aya si eta. Di Serang aya si eta. Oh, Masya Allah kasalahan aing teh. Ieu mah murid ku bloon-bloon teuing. Di Bandung aya si eta, di Garut aya si eta, kanyahoan lah di alam ruhani. Di alam ruhani. Urang mah kuari lantaran alamna alam jasmani nyaho nu jadi bupati di Serang eta, di Pandeglang eta, nu jadi bupati teh di Bogor eta, di Bekasi eta. Nyaho sebab urangna alamna alam nu ieu. Ketika urang di alam diajak ke alam ruhani teu nyaho saha anu jadi bupati di alam ruhani di Bogor teu nyaho. Saha nu jadi gubernur di Provinsi Banten di alam ruhani teu nyaho. Saha nu jadi raja di Indonesia di alam ruhani. Urang teu pernah nyaba ke alam ruhani, teu pernah nyaho. Tapi lamun urang nanyakeun ka Habib Lutfi mah nyaho. Bib ya. Coba tolong kasih tahu ada apa yang jadi bupati RT yang jadi RT di Tangerang siapa? Kenal nggak Haji Pendi? Ya kenal, itu RT. Oh dia RT, iya RT terkutuk dia. Enggak semua RT terkutuk. Itu beres tuh. Nyahun, dunia nyahun. Gus Dur emang tuh nyahun. Nyahun mantap nyahun bisa nyaba tertentu kasih A, kasih B, kasih C. Eta teh ruhna sinar jeung sinarna enggak hiji. Nyana nyaba di anu, nyaba na anu lain undangan, nyaba na anu terpanggil ku jati dirina. Gus Dur kos gitu. Sok ka dieu. Aya anu di tengah-tengah jalan, balik deui balik enggak lah. Nah, Gus sebab naon? Tadi mah nyana bagus keneh, ketika di jalan mah oh aya sesuatu. Nah, seperti eta lah. Kanyahoan urang alam zahir bae lampu pareum atuh kanyahoan. Di alam arwah atuh kanyahoan lampu pareum. Oh iya. Aya sekupi. Ya, tadi nama eueuh. Waduh, aya karunggoni teu kaangkat ya. Waduh, ieu mah mendingan dibebaskeun bae mah sekalian. Gambaran alam ruhani urang nyaritakeun ruhani berarti sinar ilahi seperti tadi. Sinar jeung sinar bakal ngahiji ketika ngahiji teu kanyahoan ti lampu nu mana kanyahoanana tina lampuna. Maka nyieunlah caritaan nu mere hidayah ketika ieu ruangan poek teu kadeuleu nanaon dibawalah ku urang lampu patromak ka hiji ruangan tek Masya Allah ruangan nu poek jadi caang kadeuleu ieulah meja ieulah kursi ieulah lamari ieulah nah nu jadi pertanyaan eta anu nuduhkeunana apakah lampu apa nu mawa lampu seperti eta sehebat-hebatna wali bisa nyaangan ternyata orang aya nu ngendalikeun anu hebat. Lampu patromak dibawa ke ruangan poek bisa kadeuleu lamun urang nyebutkeun alhamdulillah ka lampu patromak goblok. Kanu mawa lampuna ulah ka patromakna naon hartina lampu patromak sinar tinggal sinar kuari urang aya lampu ieu. Nah, di pareuman di PLN na. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia sehebat wali lamun ku Allah dicabut selesai. Kumaha kurang hebat na kibar siso.
murid 500 geus bisa hiber ulah dicaritakeun nyanana cabut ku Gusti Allah sinarna selesai. Wali tinggal wali tinggal wali aya karimunan di jerona. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wali tinggal wali aya sekupian wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.